ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus ngagalak-galak ibu unggal tos netepan maghrib. Saayat, dua ayat, salamar, dua lamar, beh dugi ka mampu sajud. Menjelang isya langsung netepan isya, rengse isya langsung bobo, dur subuh ngong adan, memeh angkat kapawon buka di Al-Quran, dugi kap sangem Allah, eta jalmi ahlullah, sangem Rasul termasuk keluarga. Tinggali kelanjutan anak, man akromahu dakhalal jannah. Jalma ieu sok ngabiasakeun ngamulyakeun jalma tukang baca Al-Qur'an. Nama kieu pasekdes urang matara maca. Dina macana ge teu bisa ngan kaparenkeun aya anak batur atawa aya batur dah kiai ge batur ngan getol maca Al-Qur'an urang ngamulyakeun. Lamun budak hayang jajan urang nu mere jajan, lamun budak hayang dahar kadang-kadang urang nu mere daharna. Dina kadadeng eta budak teu boga pake urang nu mere pakena. Lamun sekolot tukang maca Quran. Contoh seperti ya Robbana Karim ieu mah di Cikarama ajengan. Eta mah beurang jeung peuting sore jeung isu geleunut we maca Al-Qur'an. Ceuk urang ketika kieu ibu boga rejeki nuar cau saturuy 5 sikat eusina nu 4 sikat dibebeskeun ka goa keur para anak pamajikan sekdes heula gitu anu sasikat dijingjing ku urang dibikeun ka jalma nu biasa baca Al-Qur'an. Hapunten lamun lalaki akang sanes ngahinakeun abdi teh nuar cau kaparengkeun asak hoyong karaosan. Bah bedinaan. Karunya sekdes ya ngajak ngobrol. Bisa nomor sup. Ari teh urang usaha. Bunuh deui. Urang duit juta 200. Di lingkungan kaparankeun aya jalma sok teu baca Al-Qur'an. Oh, udah biasa. Oh, ieu mah teu mudah. Kadang-kadang karesepna bako meuli urang sabungkus. Ceuk urang teh hapunten Pak Ustad, hapunten Pak Kiai, abdi usaha lancar janten rezeki hoyong karaosan. Sok sabungkus tingali akromah. Batur nu ngaji Qur'ana hayang udud urang nu merekna, anak batur anu ngajina urang anu mantuan mere jajana bisa ngemrosul daholal jannah eta jalma baik bakal ka surga mampu sabaran kan hal dihamil. Ibu kupingga lamun ngagaduhan murah kali tatangga tak tinggal ngaosna getol dibarengan jeung khusyukna malah ka kuping geus lancar maca Qur'ana geus katingali akhlakna ari anak urang tingali anak urang di modalan gede mungkin teu euceul dibere leutik mungkin teu euceul dititah dinu deukeut teu ngawaro dijujurkeun kana jauhnya kitu keneh. Ceuk urang ieu boga rezeki hayang kasaan ku anak batur anu ngabiasakeun baca Al-Qur'an tingali akromahu bisa ngemrosul lamun jalma ngamulyakeun ka jalma nu keur hirupna biasa baca Al-Qur'an dakhalal jannah maotna dijamin ku Allah surga pangbalikana.
Jeung teh gaduh murang kali ngaos di dieu teh. Gaduh teh. Tos teh gaduh incu gaduh. Gaduh sami. Urang teu gaduh murang kali boga incu. Murang kali teu gaduh incu ge lapur anak tatana sangsara diurus di modalan urang sami keneh kasayana. Tapi tingali sawangsulna man ahanaku coba-coba ngaledek ka jalma nu biasa baca Al-Qur'an. Naon masantren naon ngaji kuno diajar mah yeuh ngotrek HP itu muka Facebook ieu mah kudu gaul dah tingali man ahanahu coba-coba ngahina ka jalma nu geus resep ngaji Quran. Jalma biasa baca Al-Quran bisa ngamrosul daholan arok lamun teu tobat bener aing bakal ka neraka. Udah beli torelan, udah kamu udah ngaji. Ngaji mau jadi akan-akaneun sia teh. Astagfirullah. Istighfar deui teh jelema. Aya teh begitu aya Kang. Aya. Nah, udah ngaji. Ngaji. Terus cara batur. Usaha ka kota. Kuli cara batur. Di imah cicing di ditu. Lah teu pre ento ngaji. Tingali man ahanaku jalma ngahinakeun di jerona jalma tukang ngaji Quran bisa ngamrosul daholan akhiran harita lamun teu bener tobat kudu ka neraka itu jalma. Ibu ieu lingkungan tinggal. Ieu lingkungan di jerona dibiasakeun ngagemreng ngadidik baca Al-Qur'an tapi lari nak ku malaikat aya di langit nak ples seperti ulang ningali bulan jeung bentang nu baranak urung kitu lingkungan. Allah, mudah-mudahan hasil daripada peringatan Isra wal Mi'raj dina ieu wengi sejarahna masjid antar masjid ka masjid kalayan di jerona pilari pisan Rasul. Ibu, hari Gusti Rasul perjalanan Mi'rajna nepi ka mana tah? Mana dah? Mustawan. Tingali di Mustawan Gusti Rasul basana rojulan. Tingali Rasul milari hiji pameget mugiban pinulil arsy nuju ngojai dina cahaya aras. Allahu Akbar. Sok singkabita teteh cece mak wa apa Gusti Rasul dina perjalanan Isra di Mustawan basana rojulan mugiban pinulil arsy milari hiji pameget nuju ke keyeueuan tidak cahaya aras. Allahu Akbar. La buria dugi ka Gusti Rasul calang. Ya Rabbana Karim. Hal hada malakun Jibril eta teh malaikat lain pola. Bisa ngam Jibril lain Muhammad eta teh lain malaikat. Nabi sanes. Ulama sanes. Bisa ngam Jibril hada rojulun min umatika. Bisi anjeun hayang apal eta teh rombongan hiji lalaki tina reng-rengan umat anjeun. Tuh, dugi ka kitu. Bisa ngam Jibril Muhammad eta teh umat anjeun. Kadang-kadang kena urang Cipeuteung. Kadang-kadang kena urang Cikaramat. An hiji akhlakna lisanuhu
rutobun min dzikrillah. Hiji Muhammad eta jalma keur hirupna letahna beurang jeung peuting baseuh diange eling ka Gusti Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sholawata ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Habiballah. Terus nu saeutik wae sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu penting ieu lidah lesar litah beurang jeung peuting diange eling ka Gusti Allah. Hiji ta akhlak Allah jing letah urang mineng kene dipake ngagorengkeun tatang mineng kene dipake maca sholawat Quran tasbih bikin ge saja bila cing datika ngableh wae geus tatang mah geuning tika jeding gitu komoda awewe biasa bila laki si pimpinana ya awewe biasa awewe tika ngableh tika jeding wae ngawog tatang. Hiji nomor kadua pisanan Jibril Muhammad akhlak kadua na ijelma walam yastasi biwalidayhi keur hirupna taranyeun nyeri ka inung bapakna. Aya di dieu cing sok masyahan indung bapak aya teu? Hah? Aya teu? Ade, mau bapak teh ngajak pasea. Indung tepi ka di baledogan teu meunang. Ulah tingali ridallah fi ridal walidain. Allah mau wakalek mikarido eta jelema terkecuali indung bapaheuna kudu mikarido. Wah, nomor katilu akhlakna qalbuhu mu'alakun bil masajid. Urang cikarama anu hatena beurang jeung peuting ngait ka ieu masjid. Desa kayak mana di dekat? Di mana di dekat? Getol, saya getol. Getol gitu. Mingguana mau gina? Bulan? Umi salasanya, kalasan abdi kabari menuju bahasa ngawas saja kan? Kanyeget, dia menuju mingguanannya, gitu. Lah pribadi saya dijajak kemari, dijajabkeun mingguanan heula. Alhamdulillah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Urang Cikarama anu hatena beurang jeung peuting ngait ka masjid. Lamun waktu minggonan hayang minggonan. Lamun berjamaah kompak. Awas. Lamun nu tarang ngapi ka berjamaah panggulikeun mukna pakaian mukna. Kompak. Berjamaah kompak. Masuk berjamaah tarama. Teteh sok tah. Oke, itu teh mah. Di bumi we istri mah di bumi. Geura tingali salat awewe mah. Awewe salat di masjid dibandingkeun jeung dina teras imah alus keneh dina teras. Awewe salat dina teras dibandingkeun jeung di tengah imah alus keneh di tengah imah.
awewe sholat di tengah imah dibandingkan jeung di kamar alus kene di kamar. Kamar teh boga dua, hiji kamar teh anu negrak, nomor kedua kamar teh anu sunyi. Alus kene sholat dina kamar anu sunyi daripada dina kamar anu negrak. Itu sholatnya seperti itu. So, tinggal di kita ukur lijen. Tadi pakai batal. Jadi teteh mah gaduh khusus nanti persolatan. Itu caang teuing ulah, poek teuing ulah, negrak teuing ulah, sedeng. Eta nu panghebat. Ari pamegat mah di ieu, pecut ieu setengah genep tinggal jam. Urang teh cap, yeuna tah sorbana. Kaduhun sorban teh dicara ge teh. Emang teu? Anu kayak ge. Halimun. Udeg. Iya kupingkeun tingali. Salat 2 rakaat pakai sorban. Dibandingkan jeung 27 rakaat teu make sorban. Alus kene salat 2 rakaat make sorban. Gede teh sorry ora rajo make sorban. Di salat lamun seut sorban teu boga, neangan samping beulikeun samping. Noh, lamun samping teu boga neangan calana beulikeun calana. Ya, lamun calana teu boga ngebek gebog beulikeun gebog. Gebog leuweut tabang beulikeun kana beug gantungan, gantung manis. Sorban ibu, ya tingali kira ibu. Tah, maghrib. Lamun maghrib, Pak, tah sorbana, Pak, tah acukna, Pak, tah pecina. Hayo ka kuping tah di Cikaramat barudak geus raeng pupujian tanda waktu maghrib geus deukeut. Hayo Pak, geura ngampi irit ka manjur. Lamun subuh, tahrim jam 4. Budak raeng nu tahrim teh aki-aki di mana-mana. Tahrim. Toel salah kita toel tepak bujurna. Sok tara. Heeh, sok budak ari tepak bujurna tah. Sudah. Teu nyahoun patalukanana. Patalukana laki mah lain bujur. Lain hulu, patalukana laki mah kajut. Lamun salaki digeuingkeun teu daek keneh udang, cak kalawe kanyutna. Bejaan, ngorejak langsung. Atau maksudna lain atau ngageuingkeun ieu mah. Cak kalawe kanyutna dijingjing kita betul. Pak, tah jam 4 subuh. Sare di sore piraku deui teu subuh. Hayo barudak geus ini. Allahu Akbar. Didikir kalu teu pasigit tinggali. Kalbu mualakun bieu masjid. Maghrib jauh di masjid, Isya masih keneh di masjid, dur subuh ngampi deui ka masjid. Kadang-kadang lohor jeung asar ge muru salat ka masjid bisa ngamjibil Muhammad eta jalma di akhirat bakal keuyeuan dina cahaya aras. So, jadi kompak berjamaah tara. Anu apa ya? Kanu sok berjamaah lokasi lu. Kalau tara tinggal bisa ancaman tarikul jamaah. Yamsi alal ardi wal ardu.
lamun seug urang Cikarang urang Cibeuteuy hirupna jam si adi unggal poe teh ka sawah leumpang ka kebon leumpang lamun RT BPD ka kantor leumpang tinggali wal adu tal anu sakur aneh nu katinca utang urang jelema nu tara berjamaah ngalah terus-terusan. Nama rukumaha so coba urang Cibeuteuy Cikarang ini ka desa ka Gelar Anyar kari-kari di dieu na tara daek berjamaah ceuk taneuh nu katinca geura modal sia ku aing rek dikencet sia ngaduakeun teh geura paeh lah aya gakencet tak urang jelema tara berjamaah. Nama hukum jelas hadisna ngampar dina kitabna teu make burung amun boga salah kita sholat berjamaah masuk tah cara GTT masuk tah masuk alhamdulillah heukeun heula anan sataun sakali ge unggal bulan puasa we getol bulanan mudah-mudahan sada di lucuran taufik amin awas ya awas tinggal tarikul jamaah yamsi alal ardi wal ardu tal anu bisa membetul kerja mah hirupna tara daek sholat berjamaah sakur taneuh atuh katinca kumanehna ngalah mak ka eta jelema ceuk eta kana teh Gusti geura paeh ieu jelema Gusti paeh ieu jelema hayang digencet dicekek ku abdi ari bete aduh Gusti urang anu taraan urang pisan heukeun wae baheula mah ngan sareng ayeuna ka hareup gitu mudah-mudahan ieu mushola sing pinuh berjamaah amin wah ngan kacek berjamaah kudu make ilmu dieu tanggal mata kudu darek ngaji gitu kudu make ilmu kayuan berjamaah tingali wa'lam annal muqaronata ala khomsati aksamin tinggali diem berjamaah muqaronah teh ngabarengan makmum ngabarengan ka imam hukumna aya 5 nah awas ieu komo ayeuna menjelang rek eta rek Ramadan ya awas rek Ramadan sing hati-hati tingali muqaronata makmum ngabarengan ka imam ala khomsati aksam hukumna aya 5 hiji haromin awas makmum ngabarengan ka imam hiji hukumna teh haram di samping haram teh mubtilatin ala sholati sholatna ge batal hukumanana ulah gagah mata kudu daraek ngaji ge alah tinggal sepuh jelaskeun hiji makmum ngabarengan ka imam haram hukumna batal sholat mana wahia makmum ngabarengan ka imam anu haram hukumna batal sholatna al muqaronatu pit takbirit taharumi makmum ngabarengan ka imam dina takbiratul ihram tah ieu mata kudu darek ngaji teh contohna kieu sepuh cek imam teh usolli faradhal maghribi imaman Allah imam encan nepi kana rek 8 akbar manehna geus ngangkatangan Allah mangka haram hukumna batal sholatna ulah gagabah nah kudu kumaha cicing heula
Cek imam Allahu Akbar. Kakara makmum Allahu Akbar. Lain mah diselip terus. Pancen rati ngakeun meureun. Oh gitu ayeuna mah. Awal. Cek imam teh Allahu Akbar. Kakara makmum Allahu Akbar. Coba imam Allah, makmum Allah, imam bar makmum gebar tingali haromin eta makmum ngabarengan ka imam haram hukumna batilati sholati batal sholat. Tok, lamun sholat batal teu dibalik kade berarti sejeung teh salat di mana? Ya, mantap perhatikeun. Jadi dijajah berarti ini di kalmu karam buruan sararea. Wabil lucu pada umum para masyaikh. Sok. Imam jajarkeun heula jajaran sepun jajaran kahiji. Terus rapat kaparankeun lamun lalaki jengjarkeun teteh sampean anak ukod rosibin ukuran sajengkal. Lamun dirapetkeun lalaki mah makruh. Rengang teuing kieu makruh. Kod rosibin sajengkal. Tuh. Lamun sieun awewe dirapetkeun sunatna dirapetkeun. Kieu awewe mah tuh, rapetkeun awewe mah. Kade Allah camuka. Oh kieu da kumaha lamun heuh si eta teh teu kaur heuh sok sudah cidu awe mah sunat rapetkeun tuh kieu awe mah salatna pan beda tinggal di baju rijud kadua beda awe mah salat ting lalaki hiji dina cara nangtungna awe mah rapetkeun kitukeun. Kadua dina cara takbirna lalaki mah sudah terati sebul lalaki mah tingali lalaki mah dia narengkeun kodrasi kita cinta tuh lagi sampai anak ngangkat pada tingali wa ida kabarta warfa yadaika hadwa man kabaika lamun takbir ke lalaki mah angkat pandangan dua di antara tak dua contoh Allah dari Allah tingali lamun awewe rapetkeun sampean anak tingali cara takbirna ieu ulahna jenjar rapetkeun tingali deh Allah awewe teh rapetkeun Allah dina ruku jeung sujud laki bareng geus cenah buka Allah lamun awe mah ieu rapet Allah jadi harus laku rapet cuma sarua we lalaki salat hati-hati makmum ngabareng aja berjamaah kan wae tentang Isra Mi'raj mah kubarudak jelas sabab eusina teh salat Isra Mi'raj teh eusina teh hasilna salat teh hasil tina Isra Mi'raj kunci utama ieu salat napelna zakat kana salat napelna puasa kana salat napelna munggah haji kana salat napelna sedekah rajaban muludan kana salat lamun salatna teu bener bangkar kabeh salat kunci utama tuh salat omian salat hiji haram hukumna batal salatna lamun makmum ngabarengan ka imam dina takbiratul ihram ayeuna mah kahartos kurang sararea geuningan ulah wakam halaman imam cek imam Allahu Akbar kakara makmum Allahu Akbar
hiji, nah, sing perhatian, awas. Wah, coba. Wah. Nomor kedua, wa makruhatin, awas. Nomor kedua, makmum ngaheula ngabarengan ka imam anu makruh hukumna. Awas. Makmum ngabarengan ka imam makruh hukumna. Ari ngaranna kutingali mupawitatin lipadilatil jamaati. Sholat nama jadi ngan berjamaahna hancur laku. Sarutin sholat sorangan. Ya wah. Sholat nama jadi ngan berjamaahna laku. Seperti mana tingali hiya al-muqaranatu. Seperti makmum ngabarengan ka imam pirruku'i dina waktu ruku wasyujudi jeung waktu sujud. Tingali seperti ieu. Anu makruh mah imam teh Allahu Akbar. Imam encan nepi manehna geus Allahu Akbar. Dina sujud imam dan sujud manehna ge geus Allah da ulah boga sangka 7 likur berjamaah lamun ilmu na teu dipake lakur udah sia. Ulah gagah apa? Nah kuduna kieu jeung imam teh Allahu Akbar. Geus katingali imam ngajepat rukuna kakara makmum Allahu Akbar. Jeung imam sami Allahu liman hamidah kakara makmum sami Allahu liman hamidah. Coba Allah imam ruku manehna ruku, imam iktidal manehna iktidal, imam sujud manehna ngilu sujud. Jawab hukumna makruh mupawitatin lipadilatil jamaah. Hancur ganjaran berjamaah sarutin salat sorangan. Mantap berarti ketika cek imam teh Allah mantap imam langsung acet-acetan nyantai Imam kan salahna kepanasan Imam salahna Pak. Ora kok make bulan puasa tarawih. Mate dipilihan tuh tukang salon di Madoyok. Itu cenah hebat. Iya. Nyantai Allah tingali Allahu Akbar kakara makmum Allahu Akbar jeung imam sami Allahu liman hamidah kakara makmum sami itu seperti itu aturan berjamaah. Ari berjamaah teh tabe makmum itu dah imam maknya aya nuturkeun miheulaan. Nuturkeun ari ngaran nuturkeun mah eueuy ya. Gara diraruku, naruku teh nyantai ye, nyantai teteh naruku teh tingali dina surat Al-Mu'min ayat 1. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mukmin anu bagja teh di akhirat mukmin fi sholatihim khashi'un. Waktu sholat teh khusyuk. Naon ari ngetingali di dari anak ngaran khusyuk teh inna mimma yurisul khusyu'a. Lamun urang sholat hayang khusyuk itolatur ruku'i hiji ruku teh sing lila, kadua itolatu sujudi sujudna sing lila lin kekerepengan. Tingali minimal di luang sul tasbih subhanallah. Tadi dia sing waspada udah jadi sholat berjam teh ulah salah. Nada perlu ngaji tuh
Oh, geuneuan Ari Sugar teh heukeun wae nu baheula mah. Ye. Da baheula mah urang seumpamana kitu teh can apal hukumna, ngajina ge can pati daek, ayeuna mah ngajina ngeureuyeuh, hukumna nuntut nyaho disebutna bodo makdur, salah nu ti heula mah dihampura ku Allah. Amin. Bodoh teh aya dua da teh. Anu kieu teh jelema teh anu di pepatah teh anggar we da. Teu dikeun bener jelema. Anu kieu jelema teh. Sia teh salat ari sujud teh ringkukeun eta cokor teh ringkolkeun cicing teh dititah heueuh waktu salat ngangkang di. Tapi ngaji getol eta bodoh dihampura Allah. Anu kitu anu karom ajingan jalmi teh nu di pepatah teh aya dibenerkeun daripada bener teh ngaco babacaan teh. Ya. Aduh gitu jalan teh daripada bener teh ngaco. Tapi ngaji getol merhatikeun cukup ngan di papatan gitu. Eta sebutna bodo makdur, salahna dihampura Allah. Mudah-mudahan kelepatan ulang sing adina pangampura Allah, amin. Dua tawa. Perhatikan kade, ulah dieu ulah aku-akuhan awan berjamaah heula aran perhatikan. Hiji makmum ngabarengan ka imam haram hukumna batal salatna seperti makmum ngabarengan ka imam dina takbiratul ihram. Hiji nomor kadua makmum ngabarengan ka imam anu makruh hukumna jadi sholatna ngan lapur berjamaah. Nah, dua nomor katilu ngabarengan ka imam teh anu hukumna wajin wenang. Wah, mana huwa pima siwa dalik seperti makmum ngabarengan ka imam luar daripada takbiratul ihram, luar daripada ruku, luar daripada sujud, seperti ngabarengan ka imam waktu maca tasbih. Cek imam subhana rabbiyal adimi, manehna ge subhana rabbiyal adimi. Imam maca doa iftitah bareng jeung imam, imam maca tahiyat bareng jeung imam, eta mah hukumna meunang. Waktu ruku teh imam subhan maneh ge subhan adimi gitu. Imam robbana wal maneh ge robbana wal bareng, eta mah hukumna meunang. Tilu kaopat waman batil. Nomor kaopat makmum ngabarengan ka imam anu sunat, mah sunat. Cing abdi bade naros tah ka ibu-ibu grup ieu tah, grup PBC tah, grup PBC tah. Tah grup PBC belah dieu tah. Suranda. Teh seperti di mana tah letakna makmum ngabarengan ka imam anu hukumna sunat cing. Coba, iya sebelah dia. Engke giliran mak eceu wa mak ieu. Ieu. Seperti mana cing? Kubantuan ku bapak-bapak tutu. Anu hukumna sunat hati jadi kealusan, buka ganjaran. Lamun makmum ngabarengan ka imam seperti mana tah? Atau grup ieu tah. Grup Pak Ganjar ieu tah, grup Pak Ganjar. Prabowo. Itu Prabowo tadi nu itu, di Pak Ganjar ya. Benar. Ieu Pak Amin ieu. Ya, grup ieu. Ya, grup Pak Ganjar ya. Iya. Tak juga di mana tah? Tah, ieu grup Pak Amin ieu. Grup Amin. Coba grup Amin ya. Amin. Hah? Tuh. Ya dah kitu nama heueuh nya. Anu hukumna sunat mah makmum ngabarengan ka imam dina maca amin. Heueuh dina kitu. Nya. Sunat hukumanana.
politik ya mau tidak politik-politikan Cek imam teh waladhdallin kompak makmum jeung imam bareng amin tadi ulah diturut tanpa ijul mah apa jual kipli ya eta mah itu mah jeung politik mah lain waladhdallin kompak makmum jeung imam amin sunat hukumanan kupingkeun ke dina tarawih waladhdallin can amin tadi di luar pangulan imam ge can nepi kana mim nuna waladhdallin mah geus min ditukar kompak sararea jeung imam waladhdallin tupikeun heula rabbigfirli amin sunat kumaha opat gitu we lah tukang salawat ada ngajiaina malah kelanan urang ngalati berjamaah nomor kalimat ieu ilmu bulan puasa mah ieu ilmu tarawih mah ieu sabab nomor kalimat wajibatin Kang Iwan makmum ngabarengan kaibteh lain haram lain makruh lain wenang lain sunat wajib hukumanana makmum ngabarengan ka imam so aya nu wajib ieu mah jing urang-urang tes deui ta tukang salon sok mineng pantolam kemana-mana gitu jalonna jing di mana tukang salon makmum ngabarengan ka imam anu wajib hukumna ieu mah lamun teu ngabarengan teh dosa teh jadi salatna wajib kudu dibarengan cek tukang salon di mana tah Nah, tingali makmum ngabarengan ka imam nu wajib hukumna annahu ya'lamu bahasana in lam yakro al-fatihata ma'al imam lam yudrika bahasana gagah Pak tingali ya jelas tukang salam makmum ngabar kita kan kita tukang salon dek dilatih tukang salon di sini bener ke tarawehna lah anu wajib anah eta si makmum teh ya lamunya ho in lam yakro al-fatihata lamun teu maca Fatihah ma'al imami lamun teu maca Fatihah bareng jeung imam lam yudrika manehna katinggalieun kitu we teu kasusul teh katinggalieun lah cing lamun urang ngubar jalema teu kabrik naon ngaranna katinggalieun itu katinggalieun jadi bahasana kitu ya lamu manehna nyaho si makmum teh in lam yakro al-fatihah tamal imam lamun teu bareng maca Fatihah jeung imam lam yudrikuha katinggalieun ku imam contohna kieu tah ieu didapati dina tarawih ieu dina tarawih so teu dina tarawih ge loba jeung imam teh waladhdallin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar ari makmum calang siap tingali nya ya dewe katinggalan ke baca Fatihah ya sedangkan maca surat teh hukumna sunat teu maca ge salat jadi ari imam sikon maca Fatihah surat teh nu pendek
Yasin Boha Allah. Maka jawabannya tinggali lamun seperti itu makmum wajib baca Fatihah asal ulah katinggalin 2 rukun. Kebut baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Geun adep paduliteun imam acerik-acerik sabada teh dewek kumaha dewek. Baca basana lamun teu baca tingali. La sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Salat urang lapur lamun Fatihah teh dibaca. Deber maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Manawi aya koto aya wasal. Didinya mah gebret wasal hiji-hijikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naroh hiji-hijikeun. Ya arhamar rahim lain irhamna balagung. Ya arhamar rahim narhamna. Era udah santri subutuha fil ibtida qadil tujim kahad pihak pidan dihamal kalim. Eta teh hamzah wasal. Ari hamzah wasal lamun kalingkup teu berfaedah, lamun misah aya hartina. Ilam wa lapulah wa ilam. Ya arhamar rahimin irhamna. Itu kudu ngaji alat teh. Ya arhamar rahimin narhamna. Hamzah eta teu berfungsi, naon sabab kagencet. Subutuha fil ibtida qadil tujim kahad pihak pidarjiha ma'al kalim basana. Nu ngaran hamzah wasal lamun dijieun mimiti ilang. Irhamna lamun kagencet kabuang wa lam warhamna. Ya arhamar rahimin narapulana irhamna. Hayam ge seuri blegug atuh. Ceuk hayam sia teh ngaji yakulu atuh. Tinggali. Ari baik deh. Yang iwate waladhdallin. Cicing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibujeng enggal waladhdallin. Asal ulah katinggalan 2 rukun tawilah. Allahu Akbar. Sini Allah. Kaburu dina sujud jadi berjamaah. Tah, tingali ieu hukum dina rakaat kadua kayuan aturanana. Ya lamun manehna nyaho. Dewek teh tadi ge katinggalan lamun teu bareng jeung maneh. Sabab maneh maca suratan nu pede. Tadi barengan kurang. Cek imam teh bismillahirrahmanirrahim. Maneh lagi bismillahirrahmanirrahim. Cek imam waladhdallin. Cek imam Allah dewek beres Allahu Akbar. Maka makmum ngabarengan ka imam wajib hukumanana. Wajib didinya mah. Manawi gubingkeun engkeun di mana berjamaah tarawih sabab raratakna imam teh sok milihan suratna nu pararene bari macana kadang-kadang di koto teh dipegat-pegat di wasol di hiji-hiji